istimewa di Iran numantak istimewa kuari lamun terbuka saingan jeung Amerika istimewaan Iran nuklirna hebatan Iran baheula Salman Al-Farisi waktu perang Khandaq. Salman Al-Farisi teh orang Persia ngaranna berarti orang Iran. Tanya aku Kangjeng Nabi lamun ilmu aya di aras niscaya orang Persia lu panggeulaan ka aras. Saking hebat-hebatna pemikiran orang Iran Kangjeng Nabi nyarita kitu. Laukanal ilmu fil arsy lamun aya ilmu di aras nu pangheulana non ngudag ilmu Persia cek Kangjeng Nabi. Kula baheula mah eta maca hadis eta isi hebat amat orang Persia kumaha barang pas ka Iran kaharti. Istimewa jasa orang Iran. Jadi berpikir terus bentak ayatullah tete dibawa di atas raja keputusan nanti ya. Kumaha cek ayatullah. Eta ayatullah teh yang mencapai ayatullah teh kudu kumaha lain lalakon. Kudu hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis yang menjadi ayatullah ta ayatullah Khomeini ku ari ayatullah saha gitu. Nah inilah ayatullah tadi Iran teh. Terus ka Sayyidah Husain, Masya Allah eta makom Sayyidah Husain leuwih agreng deui nyok gede na pohara jasa. Alhamdulillah rute perjalanan di mimitian ke negeri Irak, kemudian Iran, terus ke Madinah, terakhir ke Mekah. 15 poe 16 poe aya di imah. Jadi 3 poe di Irak, 4 poe di Iran, 3 poe di Madinah, 4 poe di Mekah. 2 poe dipakai perjalanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjalananana rame. Artina rame teh jadi komplit. Nu mantak rame teh komplit. Aya resep, aya greget, aya senang, bunga, aya sedih. Jadi resep. Jadi rame ngaranna nu kos kitu. Berangkat dia geus mulai dikondisikan hayang bareng tetap jadi teu bareng. Rombongan awal berangkat pae Rebo, rombongan kedua berangkat pae Kemis. Saketua na kebalik bareng. Datang kacang karek berangkat menuju Dubai. Di Dubai 8 jam transit pindah kapal tiris jasa ngehod-hod tiris atuh ngaranna ge jelema teh nyaho ka negeri batur ya tuh nu make persiapan aya batur mah horenganan geus siap jaket siap jas atuh ieu mah teu biasa bae. Perang pertama ngalawan tiris. Masya Allah. Di hudang-hudang jam 2 naik kapal peting 2:30 di Dubai menuju Irak. Berangkat peting datang ke Irak, alhamdulillah berat. Terus diproses kakarak datang doang ke bendara Irak nu pertama kadele bedil roreng make tentara ambalaya. Aduh ya goreng salamet tak moal ya sih. Ya Allah, tentara loba jasa di bandara. Mulai hiji-hiji diperiksa di imigrasi. Terus pemeriksaan leuh ketatna luar biasa. Ka sendal-sendal kudu dibuka.
amben segala cincin segala jam tangan jaba digeradah jaba make alat lulus 1 2 3 4 5 tinggalin tujuhan telulus diperjuangkan terus 5 jam genep jam 7 jam can anggeus cak pegawena nu geus lulus mah berangkat bae menuju hotel nu encan mah tinggalin di dinya ceriknya di dinya deku bahala lakona isi aju lapar kabehan candahar di Dubai datang ke Irak di Peting datang ke Isuk datang ke sore maghrib candahar hesena luar biasa terus diperjuangkan datang ke Peting teu bisa lantaran horeng di Irak mah poe Jumat negara Islam libur kerja geus eueuh nu menangani nya lapar nya tiris nya encan beres ya urusan tujuan adi pamajikan kula adi pamajikan adi kula lel kadua Haji Opan katilu Lurah Oji opat Haji Rosidi orang termasuk pimpinanana sarua terliwat jangan lagi boro-boro batur jangan lagi nu mimpin orenganan aduh atuh riweuh nyayalah nu ngabantuan ngaranna Hisyam Habib Hisyam eta wauh jeung keturunan Tuan Syah Abdul Qadir teleponnya langsung ka turunan Tuan Syah Abdul Qadir Tuan Syah Abdul Qadir gerak eta incuna lantaran dek ziarah ka Bapak Kolotna nyana terus memperjuangkan ke aparat penggede Irak supaya diluluskan harita keneh nyana nelpon harita keneh lancar geus teu ditanya deui bae cek urang kita tadi bae jadi 8 jam tertunda. Alhamdulillah bunga kabehan berangkatlah ke hotel lantaran cek ketua cek pimpinan di hotel geus disadiakeun makan malam wah bunga luar biasa geus teu kabayang ieu bakalna ecrotna dahar lapar geus datang ke hotel geus teu mambrih deui geus teu kokobok kaca langsung menuju hotel restoran di hotel tingkat bawah barang dahar teh sangu na teu akur jeung urang hasem tadi redek nikmat dibayangkeun orang hasem teh kabeh geus tinggal seserian bae dahar salah teu dahar salah cak pegawena teh mah sakunaon dia seserian jeung kunaon teh di dahar padahal nu bisa ngomong Arab dijawab ku bahasa pasar kemis hasem atuh seserian kabehan 93an seserian kabeh nu dahar dicip-icip doang atuh takur jeung sungut biasa ngadahar uleg di dieu aduh di ditu dibere kadaharan nu kos kitu Masya Allah can anggeus ta lapar can anggeus can beres geus teu kudu dalalar ieu mah langsung tunduh jam 12 peting jam 1 sarare geus ya ku tunduh teuing mah ku capek meureun sanajan lapar ge es bae udang isuk-isuk rombongan nu pertama kencan ngayakeun kegiatan ziarah nyana nungguan sapoe lantaran nunggu padahal dipersilakeun di ditu sidik ziarah teh tetep nunggu setia suk-isuk dibere sarapan heula alhamdulillah kabeh titah ka restoran datang ka restoran dibere roti
Heras jasa roti jeung daging hasem deui bae. Nu teu hasem di Irak hasem kabeh. Aduh, dibayangkeun isuk-isuk jeung uduk. Orang uduk di ditu mah teu jaman uduk jada bari. Ya Allah. Ngan untung aya nu mawa Indomie. Di dieu kabehan geus persiapan ngan lantaran cek rombongan nu pertama ulah marawana naon sebab di bandara diturun-turunkeun. Watuh nu geus persiapan segala Indomie, sagala abon di dieu henteu. Padahal orang di bandara ge henteu nanaon. Geus kos kitu eta balalakon. Teu meunang dahar meureun. Jadi padahal mah aya nu lulus maloba ngan di cek rombongan nu awal geus kudu mawana naon meureun kabeneran nu neleponan nu disakserak teu meunang babawa. Atuh geus datang ka ditu aya nu lolos mawa Indomie diseduh cai maloba ya otomatis Indomie hiji ku tiluan. Diesian ku roti jadi nggak dari Indomie jeung roti nikmat teteh horengan bisa dia jadi dikembangkan eta Masya Allah ku lapar goreng nanaon nih paingan baheula zaman perang bodogol jauh ge di dahar lapar teh bener baheula mah teu meureun kanyahoan bahwa suag ngeunah ge harita suag huibutun segala kitu awi nu ngora teh iwung meureun teh teh kolot baheula nyoba-nyoba bae coba ieu ngeunah teu ieu ngeunah teu ternyata ngeunah aya nu nyoba-nyoba berenuk mabok Masya Allah berangkat isuk-isuk menuju Tuan Syekh Abdul Qadir dalam keayaan lapar kabehan teu meunang meureunanan ka Tuan Syekh Abdul Qadir mah nyaba teh seubeuh teu meunang kudu lapar kabeh tapi teu karasa sebab nu laparna kabehan teu saurang-saurang jadi kabehan mau duit anu jutaan ge eueuh beulieun eueuh sugan aya tukang kupat gitu roti balulu jeung daging ge teu akur rotina lain cara di Mekah hasem aya pilihan aya di Mekah mah pilihan aya ka dieu hasem ka ditu hasem meureun urang ge mun ngadahar roti jeung hasem kitu gagah meureun urang ge jauh urang Irak ge garagah urang mah ngadahar sangu bieu leumpangna beuleuh tanaga eueuh urang Irak mah garagah leumpang Masya Allah gagah dibandingkeun jeung urang-urang mah 2 lengkahnya nama geus aya meureun 10 lengkah jauh bedana entak coba urang yang ngadahar roti jeung asem roti jeung asem tapi dahar tetep kudu atuh nambah cai nambah daun datang ke Tuan Syekh Abdul tapi di Irak alhamdulillah setiap 100 meter tentara tank baja 100 meter tentara tank baja geus nu bisa nyileut Haji Pendi ge nu biasa di dieu uha-uha di ditu mah besi ka tembak meureun teu loba omong cenah eueuh getihan ciut jadi geus sarua bae du biasa dia lalagang geus teu nyilek-nyilek acan besi eta bedilna dikairungkeun geus aduh tentara ambalaya pemeriksaan ketat luar biasa puing-puing can diangkut urut perang tank baja truk segala macem wah listrik ge pararotong kabeh jadi listrik ge encan ditata can aya tiang-tiang listrik encan jadi di hotel ge lain make listrik PLN cara kurang memakai genset kene jadi kabel-kabel sing wanon gitu ngaranna sing suranteng di kota teh can ditata
Aduh mobil ge mobil bus dek liwat lantaran kabel nangambai kudu dikaluhurkeun heula can ditata. Cuman geus mulai jalan-jalan geus mulai dikedukan diratakeun berbagai kota. Mulai dek dibangun banguna geus pohara jasa asana meureun leuleuh kitu masa tahun kadua naga rapih sama di Iran. Lantaran di kota gedek menuju ke Tuan Abdul Qadir eta aya macet biasa di kota Baghdad teh macet biasa. Eueuh lampu merah. Dek lampu merah di mana aja listrik dah eueuh. Diatur bae ku tentara. Kasus beres datang ke Tuan Syekh, Masya Allah eta mah geus pohara hese nyaritakeun. Makom teh geus pang indah-indahna jeung pang agreng-agreng make kristal luhurna ge ya Allah nya tiis nya seungit betah jeung asa disambut geus dinya geus pang pohara-poharana haju kapanggih jeung keturunan nu ka-15 ngaranna Sayyidah Khalid nyana beres ngadaroa di dieu terus nyana macakeun kulhu jeung doa deui terus ngadoakeun bahkan nitah ka imahna ngan kulantaran dek meneruskeun perjalanan lalakonna panjang keneh lain embung ka imahna besi tersita waktu ayeuna cukup di makom bae lila di dinya terus berangkat di dinya nuruykeun perjalanan dalam keadaan lapar roti masing pagulituk di mobil loba sok bagede pereup ngan teuas dasa tarot terus teas jadi dahar bae lumayan kadang-kadang dicaian saya tika barade empuk. Terus saya berangkat terus menuju penjarahan di pohara di ditu teh cek urang Irak nage hadal balad baladul auliya negara ieu negara para wali mantap pantang mundur pantang menyerah untuk memperjuangkan agama bangsa jeung negara nya nama ka Amerika nyebut naga syaiton. Geus we budak leutik ge mun urang nyebutkeun Amerika ceknya setan nyebut setan nang panjang nya mah budak leutik ge anti jasanya na ka Amerika di bandara mah ngobrol kula jeung salah sahiji jelema bari nungguan anu tertahan teh dalapan ngobrol cek kula kep Saddam la'natullah ceknya teh bahwa cekula kunaon bisa lanatullah cekjana abi mut bisa babi Saddam umi mut bisa babi Saddam akhi mut ami mut bisa babi Saddam cek ngomong urang nama abah maot ku sebab Saddam emak paeh ku sebab Saddam dulur mamang kabeh pararae ku sebab Saddam wa la'natullah cekula pan jadi kieu atuh beda kakarak hiji tanu di obrolan terus datang ke hotel isuk-isuk aya nu ditanya ke ku Saddam kuis cekin Saddam hebat cekin terus jangan ngobrolkeun Saddam mencar kurang mah memperjuangkeun agama bangsa jeung negara moal aya tanding Saddam cek ulah wae tatu nu pararae cek nu umi mut di jannah. Waduh ieu mah beda cek urang abah paeh sorga mamang paeh sorga gidam cek urang ti heula tinggal kami ieu tinggalun can ka sorga widih pohara tamata beda-beda pada sanagara ge kos zaman urang we ka Soeharto atuh aya nu akur kepentingan nama ngalem nu teu akur kana kepentingan namanya nyaca kitu bae di negara mah unggal negara ge kuari ge kuari anu akur jeung kepentingan maka SBY atuh ngalem nu teu akur jeung kepentingan atuh nyacat kitu bae
Terus jarah ka Syekh Junaidil Baghdadi, terus di tukangan aya Syekh Syari Sikti, terus di jajalan aya Syekh Bahlul, kemudian aya Nabi Yusa, di zarah ka Nabi Yusa. Masya Allah, nusoku orang dibaca tafsirna Nabi Yusa di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Ayak na horenganan di Baghdad kuburan. Masya Allah. Terus jarah ka Syekh Marufil Qurhi, balik pindah hotel dalam turun jauh, jadi hotelnya pindah. Jadi didinya mah ditinggalkan we geus hotel teh booking dengan sapeting sebab mun balik deui jauh. Terus ziarah deui ka Abu Bakar Shibli, ziarah deui terus ka Syekh Marufil Qurhi, sambil ziarah sambil dongeng, sambil ziarah sambil ngadongengkeun Sahibul Maqbarah. Masya Allah, kabeh makom-makom para aulia Allah eueuh anu henteu agreng. Mun urang geus ka Baghdad hajun neuleuh Banten sedih biasa. Eueuh tai kukuna. Neuleuh Cirebon lah kumuh jasa. Neuleuh wali-wali sanga seunana di ditu masya Allah makom wali. Aya keanehan-keanehan nu pohara lantaran urut bom panas di makom Abu Bakar Shibli. Terus naik ke luhur pas ka handap asup aya juru kuncina biasa bungaheun jasa. Neuleuh urang Indonesia bisa ziarah ke Baghdad pohara jasa ngahormatna ka urang. Arti nama berarti pecinta wali-wali Allah luar biasa. Sub ka makbaroh kunaon datang ka jero tis tanpa AC. Boro-boro AC listrik ge eueuh atuh di ditu. Tapi barang asup ka makomna nu di luar sakitu panasna pohara datang ka jero tiisna pohara jasa. Leuwih tibatan AC. Nanyakeun kula cek urang mah ieu kunaon bisa tiiski di luar mah panas. Geus kala luar kabeh kula mah pandeuri. Terus tadi tanya, cek madahana nu boro-boro ente cek kana. Anak ge mun cek ngomong urang mah abah tereh we mun teu diarabkeun. Atau teu bisa meureun bahasa Arabna. Boro-boro ente urang jauh anak ge nu di dieu ieu heran terus bae cek kana. Ye heran teh terus saya datang ke kuari tiis teh urang dia ge heraneun di luar sakitu panasna asup ka jero tiis. Oh atuh komen teh nu kakarak cek urang mah teh. Jadi urang ditu ge aneh. Iyalah Abu Bakar Shibli. Itu silsilah nu sok dibacakeun ari haul teh orek kuburanna di ditu kabeh. Masya Allah, Baghdad. Ditanya ke orang ditu, kam yaum antahina sabara poe maneh di dieu. Cek kuring salasa ayam. Wah, 3 poe batu moal kamal anggeus. Hina asar ayam cek nya 10 poe di Baghdad tah. Wali anu kakarak rada deureus. Atuh 3 poe baca kita tuh moal kaburuna naon. Jadi loba jasa wali anu sok urang maca kitab aya sejarahna, aya pengarang-pengarang kitab eta makomna di Baghdad. Jadi henteu kasakser kabeh jangan 3 poe di ditu. Tapi nu dimaksud mah kadatangan kabeh. Terus tidinya diberes di Irak ngendong menuju Teheran dekat Iran. Berangkatlah rombongan nu awal tetap ti heula teu bareng naik kapal. Terus datang ke Teheran, di Teheran ke Mashhad, kemudian itu ke hotel. Rombongan kedua ge sarua ke Teheran, kemudian ke Mashhad, kemudian ke Iran.
datang ke Iran pohara jasa agreng ngan kadaharan kadaharan luar khusus produk Iran nanyakeun kula makanan-makanan Indonesia asup teh kade cekeun lah nah Masdud teh naon gara oh Kang Den Pepet Masdud teh oh Kang Den Pepet teh orang berarti di embargo cek di Iran teh nu asup produk-produk luar teh makanan-makanan luar barang di embargo ku Amerika khusus produk Iran baik jadi barang datang ke Iran nu diperkirakan rada beda dahar leuwih antep haseumna di Iran warah jasa di Iran geus teu manggih sangu tah geus 4 poe teu manggih sangu ke roti deui aya ge sangu paranjang teh sangu nu beasna pararanjang bear lamun kurang dikitukeun molos ka dieu aju pasakarlana geus teu akur jeung urang ambeuna diberean bawang putih sagala cuka sagala macem-macem Masya Allah cek urang teh lamun dibere kekencing urang di tangga goreng sangu eta ngeunah meureun itu kan kekencing ban itu di hotel banyak kekencing itu orang beli kekencing ku penjaga hotel naon dia cek janda teh beres sih lalakon tidak harus 4 poe ada roti we kula ngadoa we ka Gusti lah Gusti ja urang dia gitu dalah harga ada roti kuat lagi mudah-mudahan dibere kuat dibere karuat bae kabehan susurian bae lapar teh seuri ieu mah pohara jasa komo mun soboh meureun ieu mah lapar ge seuri bae geus boga bae nu aya meureun kasilep ku bungana kapanggih jeung para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala inna auliya Allah la yamutuna wali Allah mah teu maot meureun urang datang ka dinya disambut tak cek almarhum abah mada atuh ai ziarah ka wali maka Kangjeng Rasul geus teu kudu babacaan jayana ti jauh kene geus neuleukeun malah urang ti nagara ge teh digupayan kunyana kita datang ka Irak teh ja anu boga duit ge teu digupai mah henteu bae ja anu sehat ge teu digupai mah henteu bae digupai kunyana datang ka ditu geus disambut terasa perasaan disambut nate terus datang ke Iran menuju Imam Ghazali ngan begitu isuk-isuk berangkat terus nungguan aya nu tinggaleun deui bae rombongan haji Demang boga panyakit naon meureun tanyana tinggaleun teu meunang naik kapal padahal mah surat-surat teh komplit teu beunang aya meureun bangsa limaan mamiti rombongan Ki Uding Putat tinggaleun nya nama gara-gara muih meureun nya tinggaleun deui istighfar meureun nya datang oge ka ditu sore-sore teu beunang boga salah sal boga salah we tinggaleun sarua getih da ge geus beda lain beureum deui hampir hideung nya ge sebab hampir teu kabawa ku kapal datang dari itunya nengge sore alhamdulillah hampir geus ditutup pintu gerbang makom Imam Ghazali tapi jana masih kena bisa samobility masih aya nu tertunda teu meunang 5 deui di Mashhad geus leutik hate wah ieu mah geus moal geus pan telepon-teleponan arti da geus baelah atuh sawareh mah geus teruskeun bae kami mah meureun moal ka Mashhad nungguan di Teheran terus itu bakal ke mana ka Dubai deui terus ka Jeddah kemudian ka Madinah geus leutik hate sawarehna tetep hayang keneh hayang ka Mashhad kula di dieu terus ngadenge barang aya nu tinggaleun mah nya cek kula kudu tinggaleun ieu di kunaon sih ngadoa lah kula ka Gusti cek kula de jero hate bi karomati Sultan Aulia wa bi karomati Syekh Junaidil Baghdadi wa kibikan terus saya dibaca dina hate karomah Tuan Syekh Abdul Qadir jeung para wali nu sejen Gusti
rombongan nu tinggaleun ieu mangkading di kuburan tua Imam Ghazali geus 7 jam nungguan geus 7 jam jadi di itu baca naik kapal ya geus leutik hate geus asana ngana moal kaji dah bisa balik ka teureub asana ieu geus leutik hate. Masya Allah keayaan lapar kemudian atuh ditungguan nungguan ge terus bae kesel isi bisa apa henteu tapi aya kamodelan nu memperjuangkeun ge geus saseleh teu bisa isemanya asana rombongan ieu mah geus moal bae kula ngadoa ka Gusti lantaran barang diinformasikeun kiai nu itu mah asana moal bisa ka dieu lantaran ieu wallahu alam aya naon meureun jadi teu bisa naik kapal langsung ngadoa beres ngadoa nyana ge heraneuh rombongan haji Demang tah heraneuna kumaha jol bae aya jelema janggotan kumaha orang Iran mun ceuk ngomong urang nama eta ge pengurus ge teu wauheun eta urang Iran ge urang Iran kanyana teh teu wauheun jatang aya bae tah jelema cek ngomong orang nama dek aya dek eueuh tas surat-suratna lantaran ieu dek zarah ka para wali geus geretaikeun ka kapal waktu dibuka kapal makanya geus berangkat geus ngeong dibuka deui tah lawang kapal heran waktu lumpat ngudag kapal jadi model ieu mah aya penumpang ngudag kapal aduh geus aya nu dibalangkeun naon beur nyaho minuman nyaho sangu geus pokona balangkeun geus geus teu perlu nu kos kitu penting awak asup bae geus wah tuh cek urang ditu pada teh dibalang-balangkeun sabodo geus asup ka kapal ge kursi-kursi acan di jero kapal geus teu kabagian kajeun nya di WC ge penting ka bawah bae tah eta lalakon model jasa. Jadi aya sedih lantaran loba nu tinggalin bae aya bungahna begitu geus ditelepon deui bahwa itu kuari geus naik kapal alhamdulillah lawang gerbang pintu gerbang Imam Ghazali na ditutup nyanana di kapal kene tuh cik urang tiba datang aja teu bisa jarah berarti ya mohon ka ketua na coba pangomongankeun supaya ulah kabalik membi tamu jauh teu bisa cegana jadinya nama jam kerja berarti 5:30 paling lambat ieu maghrib tutup jam 5:30 tutup mun di urang mah jam kerja nyana geus kami mah ngalaksanakeun urusan pekerjaan geus di mana geus datang ka waktu tutup bae itu masih di luhur kapal kan ngan nyanana tetep teu balik cekulat ya Gusti ja Imam Ghazali lain jelema leutik wali Allah hujatul Islam manya ieu ti Indonesia aya nu teu milu zarah ka Imam Ghazali jelemana di awang-awang kene di luhur kapal kene datanglah ka Wasat langsung naik mobil leutik berangkat datang ka dieu sek mohon cek cenah teu bisa ieu mah mohon ieu mah supaya zarah antaran ieu kami mah ieu ti Indonesia jauh Agus tenanon ceknya 2 menit bae. Agus asup bang sabaraha menit bae pan urang. Penting buka lawang. Dieukeun we 2 menit dah guys. Cek dia teh 10 menit ya. Oke. Berangkat. Mangkaning di pintu gerbang teh datang ka ditu na ge moal bisa 2 menit. 5 menit mah kudu jauh. Lempang terus. Sapodo geus aya di jero mah urang. Aju nu asup lagi kuabehan teh geus urang teh. Abeh kakunci kabeh atuh kabeh ada asup deui daripada nyana doang ke dikunci di jero bermasalah deui bae aduh geus pohara jasa ieu lalakon tungtung mati sedih kaseuri deui kabunga tetep lapar mah lapar wae eueuh sangu di ditu pada roti deui Masya Allah arasup deui ka Imam Ghazali jadi 2 kali ziarah lantaran ngabarengan rombongan nu terakhir beres ziarah kalaluar ka hotel ai kami manggeus di hotel nu ieu mah pan encan takarak datang ti kapal
langsung ke hotel deui, hotel sama hotel bintang. Serbeleg. Hotel mah geus malaya tandingna. Lantaran cai tiis aya, cai panas aya. Atuh toilet teh luar biasa. Mun urang bisa teu kudu ngisang make leungeun. Mun bisa mah disadiakeun ieu toiletna paranti micet, dihandap paranti ngisang. Jadi mun dipencet eta geus aya caina pas kaliang. Orenganan eta nuleuk mah kos kitu. Geus pokona hebat da je, atuh hebat tinggal hebat urang mah biasa ngisang di padasan atuh teu dipake. Mun nyahoeun nya isi aya ijang naon, tetep bae urang mah make biasa bae dihandap bae. Nyana ge mun bisa ngomong mah ngomong heuy aing paranti ngisang ye. Teu bisa make urang serba pencet kos kitu, Masya Allah istimewa jasa. Tes mandi mengenaun jasa anduk nage sapoe ganti temu hotel bintang goreng kos kitu kadaharana naja pohara ngan tetep sanggup meueun roti deui jeung daging asu di dahar salah istimewa di Iran. Jadi orang restoran teh teu bisa muka memeh jam hiji, muka teh restoran jam hiji. Kapanggih sangu sanajan sangu samin ge, sanajan sangu haseum ge, ngan tetep kudu jam hiji bae. Jadi ditangkep. Orang Iran mah mun muka restoran bukana memeh jam hiji ditangkep ku pemerintah. Kula nanyakeun kunaon emang eta bisa jam hiji bae. Cak urang ditu deuk iraha mikirna atuh ai dahar bae mah. Jaheuh. Jadi jangan mikir ti isuk teh nu belajar teh nu maca Quran nu maca tafsir nu maca nu belajar ke dahar-dahar jam hiji. Di Indonesia mah encan 2 piring isuk-isuk can beres. Can anggeus di Indonesia mah geus masyaallah. Di imahna geus nyarap datang ka dieu aya tukang uduk hantem deui bae. Geus pokona mah di otak belet otakna. Tak rakyat bisa ngomong gitu dek iraha mikir da cek cenah dahar bae mah bener nu mantak istimewa kuari lamun terbuka saingan jeung Amerika istimewaan Iran nuklirna hebatan Iran baheula Salman Al Farisi waktu perang Khandaq. Salman Al Farisi teh orang Persia ngaranna berarti orang Iran. Tanya-tanya ku Kangjeng Nabi lamun ilmu aya di aras niscaya urang Persi nu pangheulaan ka aras. Saking hebat-hebatna pemikiran urang Iran Kangjeng Nabi nyarita kitu. Laukanal ilmu fil arsy lamun aya ilmu di aras nu pangheulana non ngudag ilmu Persi cek Kangjeng Nabi. Kula baheula mah eta maca hadis eta isi hebat amat urang Persi kumaha barang pas ka Iran kaharti. Istimewa jasa orang Iran. Jadi berpikir terus bentak ayatullah tetap dibawa di atas raja keputusan nanti ya. Kumaha cek ayatullah. Eta ayatullah teh yang mencapai ayatullah teh kudu kumaha lain lalakon. Kudu hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis yang menjadi ayatullah ta ayatullah Khomeini ku ari ayatullah saha gitu. Nah inilah ayatullah tadi Iran teh. Terus ka Sayyidah Husain, Masya Allah eta makom Sayyidah Husain leuwih agreng deui nyok gede na pohara jasa. Terus ka makom Ali Ridho, makom Ali Ridho memeureun di tengah masjid, masjidna ge sarua jeung Masjidil Haram gede. Sarua jeung Masjidil Haram gedena jeung indahna agrengna pohara jasa. Urang kakarak deuleu Masjidil Haram geus pohara barang deuleu ka dinya Masya Allah pohara jasa. Kaagrenganna agrengan di Iran jeung Madinah ge jeung Masjid Madinah masih kene agrengan Masjid Sayyidina Husain. Urang kuari boga pirus hiji ge diusapan. Boga batu nu beureum teh naon ngaranna tah nu beureum lain nu beureum nu sok duit tah eta teh diusapan segala jamrud segala sapir barang datang ka Iran isin
sebabnya nama batu virus ditempelkeun di bangunan. Segala jamrut, segala kitu naon kar sapir yellow, segala blue sapir. Ya, cek urang ulama ada kecingsin sia isin. Isin dia tuh, isin tuh, masya Allah. Mantap bagus. Urang mah hiji ge diusapan di ditu menjadi hiasan masjid. Di tihang, di dinding, geus di luhur kristal mah dulu. Batung mas geus nilaina geus tah hese nyaritakeunana, hese nyaritakeunana geus. Ambalaya hiasan-hiasan teh di Iran mah. Ya Allah ya Rabbi. Nailah masjid-masjid di ditu diutamakeun imah mah teu pati sabaraha tapi masjid. Di Indonesia mah masjid mah teu sabaraha tapi imah. Mantak orang itu bertahun di masjid teh lantaran masjidna ku kabehan dibangun diagreng-agreng sebab masjid mah ieu nu Allah jeung kabehan atuh neuleuna nilai ganjaranana us masyarakat wabeh hayangna ka masjid. Indah jasa masjid teh, resep jasa. Geus pokona moal aya 2 tandingna di dunia meureun kaindahan masjid di Iran. Di makom-makom wali-wali Allah. Geus pohara jasa. Can manggih. Urang mah kakarak ka Masjid Al-Mahrib ge geus pohara jasa. Di ditu ustaz tai kuku na acan. Tah juduit nu marere ka dinya teh numpuk miliaran nu dolar teh nu real teh. Eta barang kula nanyakeun duit kumaha eta pan loba amat satahun sakali diangkat. Emang eueun udaekeun sieun jadi kakaramat wali teh nyokot duit di dinya teh sieun. Itu Syekh Abdul Qadir ge terus maca ya Rabbi bil Mustofa cek ulah-ulah letik-letik merena lantaran orang jauh atuh lede merena teh juta lah ngajuta tina 90 teh 120 jeung urang Jawa ngajuta dibikeun mungkin cenah cek nya nembung henteu dipaksa bae dibikeun ku kula tarima kunya dikadiakeun bae cek nya da teh pan aranjeun ka dieu ge deuk ziarahna ka Tuan Syekh geus mere ge ka Tuan Syekh ulah ka kula tah lamun di Banten kos kitu mantep kabangun nasana Banten deh ya Allah ya Rabbi di Banten mah koplak dikunci na dunya kelana nyana lain jang masjid bego meunana aduh jauh jasa jeung di Irak jeung di Iran padahal keur susah keur perang di Irak embungeun nyokot duit di makam teh sieuneun ka wali Allah. Ya Allah ya Rabbi ta duit madak keur dibangun makam Syekh Junaidil Baghdadi meureun urut perang retak aya dibangun ku ari makam Syekh Siti dua ngarendeng dibangun belah dieuna aya rambut Kangjeng Rasul jadi aya rambut Kangjeng Rasul di dinya diberangkas sabara lapis beureun kuncina diberangkas kabehan rilis saurang-saurang maka mirskopop kula mah teu kuat asa aya bae Kangjeng Rasul teh nyili beula ke terakhir bae tuh dulu kabehan ka rambut Kangjeng asa neuleuh Kangjeng bae neuleuh rambut nage masya Allah teu nyaho aya rambut Kangjeng di dinya horenganan keur waktu Kangjeng haji wada dicukur tahalulna rambutna dibabagikeun ka para sahabat aya salah sahiji sahabat nu urang Iran kemudian nu urang Irak kemudian dibawa ke Irak diabadikeun lah asli rambut Kangjeng diteundeun diberangkas kami kabehan bisa neuleuh melalui mikroskop masya Allah eueuh nu henteu syahdu eueuh nu henteu berperasaan Kangjeng aya lantaran ningali langsung ngadoa lantaran kula mah asa aya bae Kangjeng teu kuat nyelib sorangan aya dipimpinlah doa ku Kiai Halwani di Jawa beres kula diudag-udag ku didinya juru kuncina minta foto jeung kula nyana moto kula terus kula cicing bae terus beres terus tetep nyana nitah neuleuh ka kula kadinya deuleu haju ngadoa cek nyana kula deuk ngaminan cek ngomong urang nama
henteu kula bae milu bente kula tetep titah neuleu jadi titah ngadoanya nang ngaminan kula ngadoa beres ngadoanya nang ngaminan terus ka mobil aju diudag-udag ku nya tah jadi ieu naon karang-karana Columbus saya juga di lubang jadi dibikeun ka kula geus aya di mobil nyanana neangan ka mana ya ka mana aya dibikeun sagesa dibikeun dibere duit embungeun isireun jadi di waliullah mah urusan dunia teh isi gitulah lalakon teh tah geus kalima kagenep poe lapar keneh teu seubeuh nginum teh cai deui cai can wagi-wagi sangu tapi tetep bae gararaga biasa nah iyalah kaistimewaanna jati dahar ge gagah terus ka bumi Sayyidina Ali ya Allah Sayyidina Ali karramallahu wajhah ka bumi na eta imahna Sayyidina Ali Gusti Allah raja sadunya pan baheula teh khalifah terakhir eta kamarna 1,5 meter ka 2 meter leutik kamar anakna Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain da eta ge sarua 1,5 meter ka 2 meter leutik dapurna 1,5 meter kali 2 meter leutik tempat tamu na parantinya na kadatangan tamu eta teh 2 meter persegi Masya Allah leutik jasa terus ke Masjid Sayyidina Ali nu parantinya nang imaman instruksi dan lain sebagainya di dinya di masjidna oreng baheula Kangjeng Nabi itu naon ngaranna Isra pertama turun di Thayyibah kadua turun di dinya tadi Kufah aya tandana di batuan di jero masjid ya ieu lah urut Kangjeng Nabi turun waktu Isra Mi'raj jadi Mi'raj tadi dinya titah turun ku malaikat Jibril inzir ya Muhammad turun salat dina tah kami sarolat diurut salat Kangjeng belah dina ya urut salat Kangjeng Nabi Ibrahim aya merekan salat belah dituna ya deui tanda urut jelema di ranjam baheula teh aya jelema beteungna awewe reuneuh sanggeus sareuneuh disangka zina deuk diranjam deuk dipaehan datanglah Sayyidina Ali cek Sayyidina Ali kunaon dia we ieu deuk diranjam lantaran zina kok kanyawan zina ieu hamil cek manehanana di luar nikah cek Sayyidina Ali ieu mah lain hamil ieu hamil buktina lain ieu mah lain zina pan ieu buktina ieu gendut yes diusap ku Sayyidina Ali set gitu diusap mules beteung keluar orang nu kaluarna teh muncak urang mah eta teh tan kada nu sok disawa nu hideung teh lentah tuh cek Sayyidina Ali lain hamil teh mah lentah nu kalaluarna didinya lah aya para urut katinggali karomah Sayyidina Ali waktu ngusap beteung awewe nu disangka eta hamil bakal diranjam ternyata orenganan lentah penyakit sama cek Sayyidina Ali beuh lamun hakim ku Sayyidina Ali kawean moal kasalahan kabeh di urang geus teu puguh nyikut teu puguh nyetruk teu puguh naon deui teh geus nyikut geus nyetruk itulah lalakon pohara jasa tah ieu lalakon sikat jadi kesimpulan ngan di Iran lantaran Syiah jadi orang tepati resep ka Syiah nah geus dekat ditu mangga henteu ge kajen sebab bahaya nu bodoh mah bab ziarah ka Sayyidina Husain teh datang ka lawangna sujud cenah lawang lesang urut sujud datang ka ditu na caririk di makam Sayyidina Husain pohara jasa kitu keneh ke makam Ali Ridho aju azan lagi ditambahan ya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasul asyhadu anna aliyan waliyullah tambahan jadi di Iran mah azan teh
asyhadu anna aliyan waliyullah hayya 'alas shalah aku rek ditu nama dan jadi eueuh sahabat nu diaku ku Syiah mah kecuali Sayyidina Ali ilah sasarna Syiah teh ngan ai ka ditu mah di akhirat nama atuh kumaha Gusti bae lantaran ai nyembah nama sarua pangeran Allah Kangjeng Rasul nama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan teu akur jeung ahli sunnah wal jamaah mantak bentrok bae geus Amerika ngalawan Irak seseleh lantaran ruhul jihadna tinggi jasa boro ngalawan kolot ngalawan budak ke geus pohara diadukeunlah Syiah jeung Sunni timbullah aya bom bunuh diri ieulah buatan Amerika anu dieuntepkeun ka Syiah mentak ngadu lah Sunni jeung Syiah geus kuari tentara Irak anu masih kene di nagarana naon ngaranna berkeluyuran ieu ngamankeun lain ngamankeun tentara Amerika mah geus balik Amerika ruh kuluh cekena geus balik kabeh ka ditu tinggal aya bom-bom bunuh diri buatan Amerika ialah diamankeun mantak teu kapake pemerintahan bayangan buatan Amerika nu kapake tetap pemerintahan buatan rakyat jadi aya dua pemerintahan di Irak mah teu ngaku nyana ka pemerintahan buatan Amerika sanajan ku di bawah Amerika tetap pemerintahan nyana nyieun khusus presiden jeung nyieun perdana menteri presidenna ahli sunnah wal jamaah perdana menterina Syiah geus dihijikeun mentak pidato terus unggal poe Syiah dan Sunni harus menyatu mentak eueuh gontok-gontokan ku ari di Irak aman Amerika tercengang deui bae diadukeun tetep teu berhasil jadi ku ari Amerika tinggal mengkol na bae ku ari hutangna ambalaya tentara na loba nu paeh di Irak mah paeh teh geus jadi biasa tapi kafir mah paeh teh apan jadi nyeri kemudian loba nu arasup Islam ngan teu dipublikasikeun balik di Irak tentara Amerika loba nu asup Islam bahkan loba anu dipenjara ku ari lantaran manut ka Irak hartina jadi Islam jadi muslim nah, di Irak mah nantangan keneh bae hai geura ka dieu deui Amerika cakna gelut jeung aing mun cara ngomong urang sakitu geus ngap-ngapan nangtangan keneh bae kitulah ruhul jihad anu tinggi pas datang ke Iran isuk-isuk narongton TV kabeh urang Iran aya naon isi narongton TV korenganan TV terbuka jadi najed keur adu argumentasi jeung Obama cek rakyat hari inilah penentuan antara perang dan tidak waduh ya mun perang aing di dieu keneh siang ngeunah ge aing aduh teu pareresnya saya kaduhung nanya aing ka sia orangna nonton TV ge jana mah kabeh teh penentuan perang jadina jeung henteu pa ieu aduh geus bari gak bulu urang ieu hayang geura ka Madinah bae lah juat jasa orang Iran lah ju nanya ke rakyat dah kumaha siap jasa perang lantaran bakal menang jasa ngalawan Amerika ji beres tete adu argumentasi adu dalil kula nanya deui kumaha tah hasilna Iran siap perang jeung Amerika cuman karena cinta agama rakyat jeung bangsa perangna ulah di negeri Iran perangna siap kami ke Amerika kami neukna rusak Amerika atawa di lapangan mana adu kekuatanana itulah najed tanda tanganna ulah di Iran pokoknya siap perang datang ke paeh rakyat Iran asal ulah di negeri Iran kami siap ke Amerika tentara Iran kabeh ke Amerika dek paeh dek hirup kami siap saumur hirup dek ngalawan kafir kahiji atau di lapangan mana perangna asal ulah di negara tak itulah keputusan nana akhirnya Amerika sieun cekena embung atuh di negara kami mah keputusannya terjadilah poe eta tah aduh cek urang aing 2 PD ieu di Iran ieu 2 PD bahaya Gusti Allah nu agung itulah eta
pas di ditu pas keputusan Najib nyaritakeun tentang keputusan perang poe eta jasa. Masya Allah, barang ngadenge keputusan seperti itu Amerika tetap moal waka atuh aya teh di Iran mah. Jadi ulah nanya ka rakyat Iran, kami mitip budak nu karak gede kanu dewasa ka kolot di hotel supir satu suara kabeh di Iran maka presiden aja. Geus eueuh mislekna. Hiji nya nama presiden teu boga sapatu bagus. Dua teu boga jas bagus, embungeun. Tilu teu boga mobil bagus. Opat imah nageh sederhana. Dibere imah kenegaraan embung make na jadi cak rakyatna langsung ngomong. Katilu nya nama ieu mobil-mobil pentaris teh dipake na teh khusus jeung urusan kenegaraan. Bae urusan rakyat di luar eta teh dipake. Lampu ge nya nama lampu sorangan bae. Ke urusan negara kakarak make lampu negara. Jadi inget-inget ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mentak satu suara rakyat nu nganggur tetap dijamin baik, digaji baik. Rakyat nu nganggur digaji di Iran. Namun daek sakola geus teu kudu mayar. Boh urang Iran, boh urang luar negeri. Mesir nu sakola di Iran, Indonesia nu sakola. Kabeneran kapanggih jeung urang Indonesia nu sakola di Iran, caknya gratis jasa. Kemudian orang mamanageun nu sakola di Iran gratis, bahkan lain sakadar sakolana hotelna gratis, daharda gratis, sagalana pokona mah asal daek bae. Lain bae rakyat Iran. Aju nanya deui ngobrol di mobil, ieu kabehan ge nu digawe di Iran mah sakadar ulah nganggur doang, sebab geus digaji ku pamarentah. Masya Allah, etangan boga minyak-minyakna doang. Di Indonesia mah mun geus kitu leuwih-leuwih ti kitu. Sebab naon atuh melak suwege jadi dangdeur di urang. Ya Allah, ya Rabbi, geus pokona mah nya mun nyaho ka Indonesia kos kieu atuh geus kapitaeun jasa. Di Indonesia geus pohara, kakayaan Indonesia teh geus kabeh dunia nyahoeun. Tersubur sadunia adalah Indonesia. Minyak aya di Indonesia, logam aya di Indonesia, emas aya di Indonesia, besi aya di Indonesia, kadongdot-dongdot aya di Indonesia. Sambal aya si Indonesia segala. Masya Allah. Dan ada jeung serikeun urang ngobrol jeung urang Iran da Indonesia mah hatina nagarana subur, kaya ceknya tapi rakyatna miskin. Nyahoeun tah urang Iran ge. Urang Iran teh ka urang Indonesia nyahoeun nagarana subur, cekna rakyat miskin. Di Indonesia mah negara di Iran mah cek urang mah negara boga minyak-minyakna doang tapi rakyat mahmud. Rakyat kaya. Dek digawe dek dengan prinsip urang Iran tetap kudu belajar. Masya Allah. Cara gojasa. Lempang lagi nu beled. Di Iran nu beled jadi lamun lempang teh fokus. Urang lamun neuleuh di Mekah bae teh datang urang Iran. Atuh mun sa'i urang mah tilu kalinya geus beres. Nya geus beres eta mah urang kakarak tilu ideran nya geus beres. Nu tadi teh ka mana cek urang gandeng Allahumma geus anggeus urang kakarak tilu. Kakarak tilu ge aju ngaso. Kunaon deui nyekelan suku. Disek-serikeun urang luar negeri. Masyaallah. Etalah lalakon ziarah terus Madinah matung geus biasa ziarah ka Kanjeng Rasul terus ka Mekah. Jadi salila perjalanan alhamdulillah eueuh nu muriang eueuh aya di hiji bapakna Haji Rura Oji terakhir geus kolot bae didorong-dorong terakhir sapoe dedek balik rada muriang panas tapi ku hari biasa balik deui. Alhamdulillahirabbil kukula disalam-salamkeun cekula assalamualaikum ya aulia Allah, assalamualaikum ya Allah min talamin ti murid-murid kula ti kawau kula kabeh disalamkeun ka Kanjeng Rasul kabeh disalam-salamkeun nya nama teu maot nyahoeun wa kuari ge nuturkeun meureun mana coba nuruk salam teh barang dideuleu oh itu di juru jaker hees jaker
Masya Allah. Kesimpulan nama ziarah malamun can ka Baghdad macan nyaho luhurna jeung gedena para wali Allah. Di dituna gedi agung-agung ku urang dituna pohara jasa di Baghdad. Jadi orang eta Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Jailani teh Gilan teh Iran, jadi kelahiran nama Iran. Tak dibaca kukula di kitabna min Tobaristan, orang Tobaristan, Gilan, orang barang ditanyakeun Gilan Tobaristan eta Iran, nyanati Iran masantren ka Baghdad nu dibegal teh ya. Nyarahoeun urang ditu ge sejarah eta teh ya. Sejarah nu sok urang dibaca teh ya. Oh, kula nyaritakeun kitu teh bener, naam cek yen. Aya di dieu ge kitab da sok dibaca ngan make bahasa Persia. Sekula tuh bahasa Persia mah aing ge ngaluarkeun aya bahasa Sunda. Tuh sih bahasa Persia bahasa Arab lain daun lain. Bahasa Persia apa ya bahasa di itu kitab dah khusus. Jadi kos nu kurang dibaca teh persis ngan urang mah disundakeun ti Arab itu mah asli na bahasa Persia. Jadi jaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir lahir di Gilan eta Iran cekiana. Persia Tobaristan jadi jajahanana baheula teh pan diserang ku Soviet eta jadi dibelah-belah Afgan, Tobaristan, terus Afghanistan eta baheula mah Irak jeung Iran ngahiji kemudian dibelah eta teh kuari ge masih Gilan teh masih kene Iran kene ti kota mun hayang ka negeri Gilan ka kampung kelahiran Tuan Syekh Abdul Qadir 90 kilo jauh tadi namun bangsa 20-30 kilo endek lantaran 90 kilo tak kagelan teh teu kudu ieu nama pesantren tah eta tigelan ka Baghdad lantaran saat eta kiai-kiai Abu Sa'id teh eta teh ayana di Baghdad Syekh Yahya ayana di Baghdad jadi guru-guru Tuan Syekh Abdul Qadir maher nu maher saat eta ayana di Baghdad geus nya nama pesantren lah ka Baghdad. Terus perjalanan nuku urang sok dibaca teh bener teh di ditu ge sok dibacakeun. Ngan hajut teu balik deui ka negrina lantaran muka pesantren, majelis taklimna masyaallah saablag-ablag. Jadi dimakomkeunana diurut imahna kemudian pesantren, majelis taklim. Ngan meureun baheula mah ribuan ku ari mangajina meureun ku incu-incuna saetikan jadi ongkos anu kumasih henteu ditincak ku jelema teh. Wah, majelis taklimna pohara jasa. Pemerintah mah 20.000 30.000 ge asup tah majelis taklim.